warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Anita Ratika Dewi, kelas 8, anu bade ngajelaskeun tentang kampung adat. Saatos urang ngabahas tentang pengajaran kahiji, nyaeta tentang biantara, urang asup kana pengajaran kadua, nyaeta materina tentang kampung adat. Pami hoyong terang leuwih jelas tentang kampung adat, sakseni video ieu nugi karengse. Di dieu bade ngajelaskeun tentang anu kahiji, pengertian kampung adat sareng contoh kampung adat anu aya di Jawa Barat. Anu kadua, karangan deskripsi kampung adat sareng contohna. Anu katilu, arsitektur. Anu kaopat, ngaran wangun jeung fungsina sareng nu terakhir ngaran pakandangan. Eta materi anu bade dibahas ayeuna ku abdi. Eta mangrupakeun kompetensi dasar sareng tujuan pembelajaran dina materi kampung adat. Anu kahiji nyaeta pengertian tina kampung adat. Naon sih anu disebut kampung adat teh? Hoyong terang jawabanana. Nyaeta kampung anu masih keneh pengkuh nyekel adat sareng cara karuhuna, bisa katembong tina adeganana, kahirupan sapopoe masyarakatna, sareng sawatara upacara adat anu masih keneh dilaksanakeun di kampung eta. Ameh leuwih terang kampung adat, ieu aya sabaraha hiji kampung adat anu aya di Jawa Barat. Nyaeta anu kahiji aya kampung adat anu namina Kampung Naga, tempatna aya di Tasikmalaya. Anu kadua nyaeta Kampung Pulo, ayana di Kabupaten Garut. Sareng anu katilu aya oge Kampung Dukuh, sami tempatna nyaeta di Kabupaten Garut. Anu kaopat nyaeta Kampung Kuta, ayana di Kabupaten Ciamis. Sedengkeun aya oge Kampung Cirende, tempatna nyaeta di Kabupaten Cimahi. Anu kagenep aya oge Kampung Kasepuhan Ciptagelar, ayana di Kabupaten Sukabumi. Sedengkeun aya deui Kampung Mahmud, kadenya sanes Kampung Mamah Muda, tapi ieu mah ngaran kampung adat. Anu kadalapan aya Kampung Adat Cikondang, sareng anu terakhir nyaeta Kampung Adat Arjasari, tempatna aya di Kabupaten Bandung. Eta mangrupakeun kampung adat anu aya di Jawa Barat. Anu kadua nyaeta karangan deskripsi kampung adat. Karangan deskripsi mangrupakeun karangan anu ngagambarkeun hiji hal. Abdi bade masihan contoh karangan deskripsi kampung adat nyaeta Naga anu aya di Kabupaten Tasikmalaya. Eta mangrupakeun karangan deskripsi kampung adat anu aya di Kabupaten Tasikmalaya. Pami hoyong leuwih jelas macana tiasa ditingali dina buku Bahasa Sunda kelas 8 halaman 20 nugi ka 22. Atanapi tiasa ditingali dina via internet. Dina karangan deskripsi eta ngagambarkeun kaayaan Kampung Adat Naga anu mangrupakeun salah sahiji kampung adat anu aya di Kabupaten Tasikmalaya. Katilu aya disebut arsitektur. Bahasa Sunda ngagaduhan arsitektur nyarira. Di antarana aya anu disebut wangun suhunan. Lamun dina bahasa Indonesia mah disebutna teh atap. Nyaeta anu kahiji nyaeta julang ngapak. Ieu mangrupakeun contohna. Anu wangun suhunanana handap sareng kencang katuhuna leuwih meber dipapandekeun kana sayap manuk. Anu kadua aya oge jogo anjing, mangrupakeun wangun suhunan anu rata sarta bagian tukangna leuwih handap di bagian hareupna, diibaratkeun anjing anu keur ngajogho. Anu katilu aya oge nu disebut badak heuai, wangun suhunanana anu rata sarta bagian tukangna jigah suhunan jogo anjing ngan hareupna make sondoy. Anu kalima sapertos kieu, ieu mangrupakeun parahu kumureb. Wangun suhunanana panjang anu tungtung-tungtungna make jure nepi ka katembongna jigah parahu atawa kumureb. Anu kagenep aya oge jolopong.
Wangun suhunan anu tungtungna teu make jure osok oge disebut suhunan panjang. Terakhir atawa nu katujuh nyaeta limasan. Sapertos kieu nyaeta wangun suhunan pasagi anu teu make jure katembongna saperti limas atawa nyuncung. Nu kaopat ngaran wangun jeung fungsina nyaeta hiji aya anu disebut asrama nyaeta tempat ngareureup saheulaanan pikeun tentara atawa barudak sakola anu lalatihan atawa diajar ngeunaan hiji. Nu kadua aya oge balandongan wangun saheulaanan paranti olah-olah atawa hiburan dina karjaan. Anu katilu aya balai desa kantor pamarentah jeung tempat kumpulan masyarakat di tingkat desa. Anu kaopat aya oge balai kota nyaeta kantor pamarentah jeung tempat ngantorna wali. Aya oge anu disebut bedeg nyaeta tempat matuhna pagawe perkebunan ngokolakeun bini jeung sajaka genep. Aya oge gojali nyaeta tempat digawena pandai jeung aya oge jongko paranti dagang di pasar. Anu kadalapan aya oge kaputren nyaeta tempat cicingna raja. Aya oge leuit nyaeta tempat nendeungan jeung nu terakhir aya oge lio nyaeta tempat meuleumna garabah utamana bata jeung genteng. Anu kalima ngaran pakandangan nyaeta anu kahiji aya gedegan nyaeta kandang kuda sok disebut oge istal. Anu kadua nyaeta karamba tempat miara lauk di walungan. Aya oge karapiak nyaeta tempat ngampihna mun. Teras aya oge anu disebut pagupon nyaeta tempat ngampihna japati. Aya oge paranye nyaeta tempat ngampihna hayam. Sakitu wae anu tiasa sim anjeunkeun. Hapunten bila aya kalepatan dina cariosan dina perilaku. Mudah-mudahan aya manfaatna kangge urang sadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.